SMP Muslimin Panjamengan. Di dieu abdi bade ngadongeng basa Sunda anu judulna Sangkuriang. Dina hiji mangsa aya sahiji putri raja di Jawa Barat ngaranna Dayang Sumbi. Dayang Sumbi boga anak lalaki nu kasep ngaranna Sangkuriang. Sangkuriang karesepna ngaburu sasatoan di leuweung. Sangkuriang dibaturan ku hiji anjing anu ngaranna Tumang. Anjing eta lain sawajar anjing mangrupakeun titisan dewa nu sabenerna titisan dewa nu mangrupakeun bapana Sangkuriang. Dina hiji poe Sangkuriang jeung Tumang mangkat ka hiji leuweung. Naha kunaon ka Sangkuriang neta si Tumang budak buruan kaleuweung. Si Tumang endungeun nuturkeun ka hayang Sangkuriang dan akhirna si Tumang diusir ka jero leuweung ku Sangkuriang. Saentos Sangkuriang balik deui ka istana, Sangkuriang nyaritakeun kajadian eta ka indungna nyaeta Dayang Sumbi. Adeuna carita eta, Dayang Sumbi teras ngambek ka cida. Teu sadar akhirna Dayang Sumbi nakosirahna si Sangkuriang make sendok sangu anu keur dicekelna nepi ka aya ulatna. Sangkuriang ngambek terus akhirna langsung mangkat ngembara ninggalkeun istana karajaanna. Sapet kajadian eta Dayang Sumbi nyesel ka anu tos dilakukeunana ka Sangkuriang. Sarantos kajadian eta Dayang Sumbi terus ngadoa jeung tapa. Dina hiji wangsa dewa-dewa masihan hadiah ka Dayang Sumbi nyaeta rupa awet ngora jeung pageulisan anu abadi. Entos lami pisan Sangkuriang mangkat, akhirna Sangkuriang mutuskeun balik deui ka istana. Saentos nepi ka istana Sangkuriang ninggal karajaan eta teh tos beda pisan. Didinya oge Sangkuriang ninggali aya sahiji awewe anu geulis kacida nu lain padahal mah indungna. Ningali tina kageulisanana akhirna Sangkuriang niat rek ngalamarna. Sabalikna oge Sangkuriang teh sosok jalmi anu kasep. Nu matak nyieun Dayang Sumbi oge resepen ka pamuda eta teh. Dina hiji poe Sangkuriang caritana erek pamit minta izin rek ngaburu di leuweung. Sangkuriang minta Dayang Sumbi ngarapahankeun tali anu ditalikeun dina sirahna. Dayang Sumbi ruwaseun pas ningali urut bareud dina sirah Sangkuriang nu arek jadi calon suamina eta teh. Urut bareud eta persis pisan kaos anakna anu tos ngarantau baheula. Dayang Sumbi ngatakeun geus dipikir-pikir beungeutna oge mirip pisan jeung anakna nu mangkat harita. Dayang Sumbi mulai ngarasa curiga. Akhirna Dayang Sumbi niat rek ngagegakeun kakawinan eta teh. Dayang Sumbi teras ngajukeun dua syarat ka pamuda eta teh nyaeta kahiji Dayang Sumbi hoyong pamuda eta teh ngabeuduh Cai Citarum. Kaduana Dayang Sumbi hayang hiji sampan anu gede pikeun nyebrang Cai Citarum. Hikmah ti dongeng ieu nyaeta ulah wani kolot, ulah gampang nafsu, jeung ulah sangeunahna nyarita jeung ngembah janji. Sakitu wae carita anu tiasa didugikeun nyuhunkeun dihapunten upami aya kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.